Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangukeun di sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judul ning carita gara-gara pelet. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi dina jujutan hanca carita anu katunda padaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana ka Bah Wikarta anu mana harita nuju nyarekan anu jadi anakna nu katalah Asep eta hanca teh mitra. Kumaha atuh lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui usadayana. Jang, kabeneran ayeuna geus hudang hade nama ulah sare deui. Mending oge tuh naik ka luhur benerkeun kenteng. Lantaran katempo ku abah kentengna aya anu ngalolosod. Bisi dereng ke hujan bocor atuh imah urang. Datarajena mah aya tuh di pipir. Tah lamun geus beres menerkeun kenteng, sakalian kokore diburuan da geuning geus katempo barala palaur aya oray. Tuluy jukutna kumpulkeun dina gombangan. Ceuk Bah Karta nyarita kalayan Daria kanu jadi anakna. Kumaha Bah? Dedengian teh kudu kokore jeung menerkeun kenteng? Nya kitu piraku teu kadenge. Tanya bener kitu Abah. Titah kokoren budak teh daripada sare wae mah nepi ka tengah poe. Dari jelema mah kudu kalah mangpaatna. Ambu Saidah milu nimbrung. Hatena panuju pisan kana caritaan salakina. Bener da jelema mah kudu kalah mangpaatna. Sabab teu ngeunah taina teu kawas hayam jeung domba taina oge payu kana duit. Aduh, tapi da capek atuh Bah. Ari kudu kokored anu sakitu lega nama. Alah, lega kumaha pira kokored hareupeun imah. Tuh kagigir we saeutik jeung ka tukang jalan anu rek ka pancuran. Tah engke lamun geus beres dipigawe, ku abah dibere duit 1000 minangka buruhna keur bekel lalajo wayang ke peuting di leuwih liang. Tah geus pasti ujang teh hayang lalajo. Nya komo we atuh Bah hayang lalajo. Anu mata kokore diburuan sangkan boga duit 1000 keur bekalna. Samalah lamun pagaweana alus ku abah ditambahan jadi 1200 minangka bonusna. Tah kumaha lamun kitu daek? Tanya Bah Karta bari melong ka anakna nu keur ngabandungan. Nya Bah daek lamun kitu mah keun kuring rek kokored asal buruhna 1200. Pokona buruan dijamin beres bersih. Tah syukur atuh ari sanggup mah. Sok pigawe kadinya. Buruhna engke sore memeh indi lalajo wayang. Da abah oge moal lila dinu hajat mah. Kawasna samemeh wanci asar oge geus balik deui ka imah. Nya siap lah Bah. Pokona beres 1200 nya Bah. Walon si Asdur bari nyerengeh seuri. Sakitu lamun alus gawena eta oge. Geus nya bisi beurang teuing. Ayu ambu urang endit. Ceuk Bah Karta ngareret ka bojona nu katempo geus teu sabar hayang geura indit. Ujang kade omatnya ulah kemana.
Antaran di imah eueuh sasaha. Siap ambu, siap. Sabot keur kitu di luar kadenge aya sora sapatu kuda pating kotoprak ngadeukeutan ka pakarangan. Jung Bakarta jeung Ambu Saidah carengkat. Tah ambu, delman geus datang, hayu urang endit. Ceuk Bakarta gura-giru kaluar dituturkeun ku bojona. Samalah si Asdur oge harita nuturkeun tukangeun. Sanggeus aya di luar katempo aya delman keur nungguan. Jang, kade omat bejakeun talata abah ka si Junednya. Ceuk Bakarta ngareret ka anakna nu keur ngajanteng nangtung. Nya siap bah. Teu loba carita deui. Bakarta jeung bojona celak naraek kana delman. Teu lila oge delman maju ninggalkeun pakarangan. Dijajabkeun ku paneteupna si Asdur nepi ka nyelesna dina palebah pengkolan. Wah, si Abah jeung si Ambu geus arindit. Tapi kumaha ari aing? Nah mending sare deui atawa mending tuluy kokored? Lamun kudu kokored aing haroream. Dah capek ngored teh. Mangkaning buruan imah teh lega. Tapi lamun henteu moal boga duit keur bakal lalajo wayang. Si Asdur ngomong sorangan. Panon melong kaburuan anu katempona geus barala. Jujukutan geus jarangkung samalah loba kalakai garing patalayah dina lemah. Rajeun kolot rek mere duit rada gede kudu barang gawe heula. Sigan hayang males kanu jadi anak kaya kieu mah. Ceuk si Asdur juru turun kaburuan. Tuluy luntang lantung nitenan bepelakan. Bareng jeung kitu torojol saurang jajak ka umurna aya kana 18 taun. Nuju naon, Kang? Tanya eta jajaka bari melong. Sedengkeun hatena mangarasa heran sabab tarati sasari wayah kitu si Asdur geus luntang lantung di buruan. Da biasana mah sare keneh paling hudang oge engke bada lohor. Geuning maneh Juned. Syukuri sukene geus datang euy. Somohon abdi. Wong bae aya naon kitu, Kang? Eueuh nanaon. Ngan bae tadi akang katalatahan ku si Abah. Cenah lamun maneh geus datang kudu gancang ditepikeun. Nah pami Abah nuju angkat ka mana kitu, Kang? Tanya si Juned heran. Lantaran kamarina Bakarta teu kungsi cacarita heula. Eueuh indung jeung bapak kuring keur arindit kanu hajat. Oh kitu mangga atuh enggal dugikeun. Kumaha talatah Abah teh cenah? Kieu Ned ceuk si Abah teh. Poe ayeuna kadang domba kudu dibersihan. Tuluy taina wadahan kana karung. Tah anu saterusna maneh kudu ngarit cenah 2 tanggungan. Sabab lamun ngan saukur satanggungan mah dombana teu sareubeuheun. Tah kitu talatahna teh. Ceuk si Asdur nepikeun talatah ti bapana Bakarta. Mung sakitu Kang talatahna teh? Ngan sakitu. Prakad itu gera jalankeun. Angga Kang, tangtos ku abdi baris dijalankeun. Mung bae naon? Candahar. Laras Kang, nu mawi abdi teu acan sasarap heula ieu teh. Walon si Juned bari seuri. Nya atuh rek sasarap masok bae ka ditu neangan di imah ku sorangan. Sigana indung kuring oge sameme indit geus nyangu. Nya nuhun atuh Kang. Tapi lamun geus sasarap geuwat jalankeun parentah ti Abah teh nya. Sumuhun mangga Kang, mangga. Walon si Juned terus ngaleos ka tukang. Ari si Asdur terus luntang lantung di buruan bari neangan akal. Kumaha carana ngarah dibere duit ku bapana 1.200 tapi manehna teu kudu ngored da puguh haroream. Kumaha carana nya? Sangkan aing meunang duit ti si Abah tapi teu kudu ngored. Lantaran aing mah embung heueuh da capek atuh ngored teh.
Si Asdur ngomong sorangan bari angger luntang lantung tepuguh gawe. Bareng jeung kitu lar aya saurang lalaki ngaliwat. Si Asdur curing hak nyeh seuri. Mang Ikin, rek ka mana Mang? Tanya si Asdur ka eta lalaki anu ngaranna Mang Ikin. Anu ditanya ngarereet samalah lempangna tuluy ngarandeg. Geuning Jang Asep nunun naon Jang? Mang Ikin malik tumanya bari melong. Kuring mah teu keurna naon. Ari Mang rek ka mana? Nyumawi Mang teh nuju melari buruhan nyon ieu teh. Di kamari teh aya nu miwadang. Bingung Mang teh teu gaduh kanggo beser beas. Walon Mang Ikin ngajawab sajujurna. Ngadenge kitu si Asdur nyerengeh. Oh kitu jadi Mang teh keur niangan buburuhaneun nya. Kabeneran pisan atuh lamun kitu mah. Nah kebeneran kumaha kitu Jang? Tanya Mang Ikin bari melong. Puguh kieu Mang. Kuring teh ku si Abah dititah niangan jalma anu sok biasa buburu lantaran butuh ku tanagana. Oh janten udang teh nuju milari anu damel. Nya kitu Mang. Tapi pernyonggi kanggo minjaman naon kitu Jang? Alah teu hese pagaweana mah Mang. Eta rek dititah kokored di buruan. Lamun geus rengse sakalian rek dititah menerkeun kenteng. Lantaran kenteng teh loba anu ngalolosor bisi der hujan imah kuring pasti bocor atuh. Oh kitu pada melanan teh. Nya kitu kumaha mamang daek migawena? Tanya si Asdur bari melong ka Mang Ikin. Nya mangga atuh bogoh bae Mang mah naik pisan. Nya syukur atuh lamun kitu mah. Prak ayeuna geura pigawe. Tapi omatnya kudu sing hade sabab buruhna oge gede lamun alus pagaweana mah. Nya kinten-kinten sabaraha buruhna Jang? Buruhna 1000 Mang. Tapi lamun pagaweana alus pisan rek dibonusan 200 ceuk bapak kuring teh. Jadi kabehna 1200. Tah kitu kumaha mamang sanggup migawena kalayan hade? Nya mangga Jang. Mang sanggup lah pila kadan ngored. Keur Mang mah geus biasa. Jadi moal mata kese. Walon Mang Ikin bari seuri hatena ngarasa bunga lantaran poe eta geus meunang pagawean. Anu tangtu bakal boga duit keur meuli beas. Nya syukur atuh. Tuh cokot koredna dipipir. Mangga Jang. Tapi kumaha cara jenanya kanggo menerkeun kenceng? Aya Mang sarua taraje oge aya dipipir. Prak rapi gawe. Tah buruan hareup koredan sing nepih kalenang. Terus gegireun imah jeung ka tukang. Jalan anu rek ngajugjuk ka pancuran ning Mang. Ceuk si Asdur bari tadah tuduh. Ari Mang Ikin ukur ungeuk saterusna mangaleos ka tukang rek nyokot kored. Sedengkeun si Asdur tuluy asup ka jero imah. Koledag ngagoler dina kursi panjang. Beres pagawean teh. Talatah geus dibejakeun ka si Juned. Anu kokored geus aya Mang Ikin. Lamun geus kieu ayeuna mah aing tinggal sare deui. Aduh, nikmat. Si Asdur seuri sorangan karalekeu aida pugu tunduh keneh. Repeureum teuli laguhar sare kerekna kadenge meuni nyegrek. Kaayaan alam harita beuki beurang. Wanci geus leuwih ti bada lohor. Panon poe geus mengauk ngulon tapi panasna mah acan ngurangan. Kawantu harita teh geus rek maju ka usum halodo. Samalah geus aya kana sababaraha poena teh turun hujan. Dina kayaan kitu. Si Asdur anu keur sare ngulisik lilir. Korejat hudang terus gigisik panonna kekeureuceuman. Karalekeu ai meuni calawak. Kuniang nangtung tuluy babatak. Jam sabaraha ieu teh nya? Ceuk si Asdur ret kana jam anu ngagantung dina bilik. Breh ka tempo jarum jam teh nunjuk kana angka hiji leuwih saeutik. Geuning geus jam 1. Tapi kumaha nya pagawean Mang Ikin nah geus rengsek kitu atawa acan. Koloyong si Asdur leumpang terus ngadeuketan kana palebah meja makan. Gap kana teko, cirilik nyician cai kana cangkir,
Regot nginum. Geus kitu gura giru kaluar ti imah maksudna rek ningali Mang Ikin naha pagaweanna geus beres atawa acan. Saenggeus aya di luar, kasampak Mang Ikin keur diuk handapeun tangkal buah anu daunna ngarumpuyuk. Beungeutna beureum kesang luut leet masuhan awak. Sedengkeun di buruan imah katingali geus bararesi, jukut anu jarangkung katempo geus lenang di babadan, kalakai garing geus disapukeun deui. Kumaha Mang geus beres pagawean teh? Beres Jang. Kumaha ari kenteng geus dibenerkeun? Parantos eta oge. Samalih taraje sareng koredna oge atos disimpen deui dina tempatna. Tah ayeuna kulantaran pada melantos beres, Mang teh kantun bade nyuhunkeun buruhna we sakumaha anu tos dicarioskeun tadi. Walon Mang Ikin bari melong ka si Asdur anu katempo ka karahudang sare. Oh, nya tinggal buruh nanya Mang. Tapi kumaha atunya Mang? Lantaran bapak kuring wayah kieu teh can balik. Sedengkeun kuring mah teu boga duit. Oh, nya bade wayah kumaha bakar teh mulihna atuh Jang. Tanya Mang Ikin katara paromana bangun hanjelu. Da pugu manehna butuh pisan ku duit keur meuli beas. Sok bisi anak bojona teu dalahar di imah. Nya ari balikna mah paling engke sore. Duh, kumaha atunya? Mangkanying Mang teh peryoge pisan kanggo meser beas. Karunya barudak bisi can dalahar. Ceuk Mang Ikin terus ngahuleng hate ngarasa bingung. Kieu we atuh Mang. Lamun Mang butuh ku beas, heug ku kuring dibere. Tapi ngeunaan duit buruh digawe, kumaha lamun engke bae sore cokot ka dieu, lamun si Abah geus mulang ka imah. Nya mangga kitu oge tapi kinten-kinten jam sabaraha Mang ka dieu? Nya sore we lah ka dieuna, kira-kira jam 5 kawasna wayah kitu bapak kuring geus aya di imah. Nanten naon atuh kitu oge? Sawios engke sonten Mang ka dieu. Tah kitu we lah ayeuna mah. Aeh ke daguan sakedeung Mang. Kuring rek nyokot heula beas keur Mang bisi barudak can dalahar. Mangga Jang mangga. Leo si Asdur asup ka jero imah. Kebat ka tukang sup kaguah panona rarat reret niangan kantong keresek. Sanggeus manggih terus dicokot. Ret kena gentong tuluy dibuka tutupna. Breh katempo beasna meuni pinuh. Teu loba omong deui dekul nyiuk beas 2 liter. Geus kitu gentong ditutupkeun deui. Satuluy mah balik deui ka hareup rek nepungan Mang Ikin. Teu lila geus nepi pok ngomong. Mang yeuh beas teh. Si Asdur ngasongkeun kantong keresek anu dieusi ku beas. Nuhun Jang. Tapi kumaha ieu teh tanganna? Nya ngirangan kana buruh Mang anu tadi tos dijanjikeun atawa kumaha? Tanya Mang Ikin lantaran hayang jelas. Teu Mang. Ieu beas tangtu moal ngurangan kana buruh Mang anu tadi. Jumlahna geus disebutkeun ku kuring. Ya anggaplah ieu mah leuwihna. Lantaran pagawean Mang teh alus pisan. Jadi dobel bonusna duit 1.000 ditambah bonus 200 jadi 1.200 tah. Ditambah deui ku beas 2 liter. Tah kumaha sakitu cukup? Hehehe. Nya kantenan we atuh Jang cukup sakieu mah. Samalih langkung ieu teh. Hatur nuhun Jang kana kasihanna. Kupun Mang katampi. Saupami aya di pada meula naon bae. Watosan baik Mang. Hehehe. Walon Mang Ikin bari seuri hatena kacida ngarasa bunga. Nya Mang, tangtu lamun aya deui pagawean mah kuring rek ngabejaan. Nya nuhun Jang. Mangga atuh ayeuna pun Mang bade permios. Heuh sok bae ka ditu rek balik mah Mang. Nya Jang tapi engke sonten Mang bade ka dieu deui. Nya tinggal datang we lah. Cokot duitna ka si Abah. Walon si Asdur teu nyarita deui geus kitu mah. Mang Ikin terus ngaleos rek mulang ka imahna. Bari mawa hati anu gumbira lantaran poe eta meunang rejeki anu gede duit 1.200 anu geus dijanjikeun tadi. Ditambah deui ku beas 2 liter. Hehehe. Alhamdulillah geuning rejeki mah. Dimana we datangnya. Sarata teu disangka-sangka ti tadinya. Ayeuna bakal menang duit 1.200 cukup keur bubutuh di imah 3 poeun. Ditambah ku menang beas sigana aya 2 liter mah yeuh.
Dina kitu mah nyaan jeung Asdur teh bager. Nya sok sanajan ceuk batur manehna teh jelema baragajul, tapi geuning ari buktinya mah manehna teh bager berehan. Ceuk Mang Ikin bari ngagedig leumpang teh noroweco ngadon ngomong sorangan. Kantong keresek anu dieusi ku beas di jingjing. Paromana marah mai geus kabayang ku dirina. Lamun bojona anu aya di imah nya geus pasti bakal bungaheun. Kasugri para wargi. Kocapkeun deui si Asdur sabada Mang Ikin geus eueuh di dinya. Harita terus luntang lantung di buruan. Nitenan hasil pagawean Mang Ikin anu katingali memang alus. Pakarangan imah bararesih lalening, matak bika betaheun. Koreleng kagigireun imah kebat kapipir, tuluy leumpang rek ngaloris jalan anu berasna kapancuran. Lantaran bisi kaliwat teu dibersihan. Tapi tete lah jalan geus bersih anu barala geus di babadan. Nyaan alus pisan Mang Ikin teh pagaweana, matak pantes lamun dibere buruh anu gedena sakitu. Estuning teu matak nguciwakeun. Ceuk si Asdur muji kana hasil pagawean Mang Ikin. Sanggeus kitu sup ka jero imah, gap kana anduk jeung wadah sabun, leos indit ka pancuran rek mandi. Tekung silila geus balik deui. Sup ka jero imah sok wadah sabun ditunda dina tempatna anu biasa. Leos ka jero kamar rek disalin baju unu bersih. Peuting engke aing teh rek lalajo wayang. Jadi geus sakuduna aing kurudang dan sing kasep. Sabab di panglalajoan teh sok loba awewe anu geulis. Sugan bae aya salah sahiji anu naksir ka aing. Ceuk si Asdur tuluy disalin baju kuno weuteuh. Make calana panjang, ari kaluhurna kaos oblong anu panganyarna. Sedot nyisiran bari ngeunteung. Ah, geus pantes sakieu mah. Ngan ukur tinggal make jaket lah. Eta mah engke bae lamun geus rek indit da ayeuna mah beurang keneh. Ceuk si Asdur teu weleh bari ngomong sorangan. Geus kitu terus kaluar ti kamar ngadeuketan kana palebah meja. Gap kana turub kadaharan tuluy dibuka ka tempo dahareun geus nyampak meunang nyadiakeun indungna sameme indit. Nya geus kitu teu miceunan waktu. Celebek dahar sorangan taya anu maturan. Mitra kaum dangu. Kacaritakeun sorena harita teh Kirawanci geus liwat bada asar. Bahkareta jeung Ambu Saidah geus marulang deui ka imahna sarta dibagyakeun ku anakna. Sajurutna turun tina delman. Bahkareta teu langsung asup ka imah, tapi tuluy luntang lantung di buruan nitenan pakarangan anu katempo bararesih lalening estu matak pikabetaheun. Bahkareta ngarasa bunga lantaran ceuk pikirna anakna tetela daek nurut kana parentahna. Sedengkeun bojona langsung asup ka jero imah bari mawa oleh-oleh keur anakna pamahanan tinu hajat. Jang, alus pagawean teh. Abah datang buruan teh geus bararesih lalening estuning matak kenah katingalina. Nya puguh we atuh Abah. Apan tadi geus dikoredan ku abdi. Tah kitu alus Jang. Pagawean hidup teh kapake ku Abah. Nya nuhun atuh Bah. Ayeuna mah mung kantun Abah masihan buruhna. Sakumaha anu geus dijangjikeun tadi. Ceuk si Asdur langsung nagih buruhna ka bapana. Sok padahal buruan dibersihan teh lain ku manehna. Tapi ku Mang Ikin da manehna mah kalah sare. Heug Jang tang tuku Abah dibayar buruhna. Lantaran Abah oge moal rek ngabohong. Buruhna 1000 ditambah bonus 200 ayeuna keneh rek dibayar. Ngarah ujang boga duit keur bakal lalajo wayang. Ceuk Bahkareta. Ngadengi kitu si Asdur bunga.
Paromana bear marahmai sugema. Lantaran rek menang duit ti bapana. Arita keneh bakar tangodok saku bajuna. Usiwal ngaluarkeun duit anu lobana 1.200 sor diasongkeun ka anakna. Yeuh Jang, ieu duit 1.200 hasil tanaga Ujang sorangan. Nuhun Abah, nuhun. Walon si Asdur gancang nampanan duit ti bapana. Tah isuk pageto. Lamun ku Abah dititah teh kudu gawat dijalankeun. Tangke ku Abah bakal dibere duit. Tapi ieu mah lain harti Ujang boburuh ka kolot. Dititah kitu sotenya itung-itung diajar kana barang gawe. Lantaran hidup teh geus dewasa jadi kudu loba pangabisa jeung kadaek. Sangkan engke kahareupna moal susah hirup ari jadi jelema daekan mah. Tah kitu Jang. Ceuk Bahkareta mere papatah kanu jadi anakna. Ari si Asdur nyerenge seuri. Hatena surak lantaran geus menang duit anu cukup gede ti bapana. Mangga Abah. Pokona mah lamun aya di pagawean, keun ku abdi sakabehna rek dipigawe. Ceuk si Asdur nyaritana teu euleum-euleum estuning siga nu heueuh. Syukur ari kitu mah. Geus ayeuna mah hayu urang ka jero. Itu si ambu mawa kakaren tinu hajat keur Ujang geura. Ceuk Bahkareta tuluy ngaleos asup ka jero imah. Kebat ka kamar terus cucul-cucul disalin baju. Ari si Asdur nuturkeun di tukang. Terus muruka indungna anu harita teh keur ngaguar babawaan pamahanan tinu hajat. Ambu naon eta teh? Tanya si Asdur beri melong kana bungkusan anu keur dibukaan ku indungna. Ieu Ujang kakaren tinu hajat. Tuh tempo meuni rupa-rupa. Walon indungna bari jongjon bukaan bungkusan eusina rupa-rupa. Aya wajit, aya kolontong, teng-teng, opak, sasagon, bolu jeung anu sejena. Nya we ambu, geuning meuni sagala aya. Apan ngaranna oge tinu hajat. Kop atuh kadinya asaan. Ceuk Ambu Saidah bari ngasupkeun oleh-oleh kana keler. Si Asdur kop nyokot wajit hiji terus dipesek bungkusna am dihuapkeun. Tetela wajit teh karasana ngeunah meuni amis. Kop deui nyokot hiji, gek diuk nyang hareupan kadaharan tuluy ngadekul. Am deui ampir kabeh diasaan sarupa-sarupana. Bareng jeung kitu di buruan imah aya saurang jajaka anu datang. Umurna moal pati jauh ti si Asdur tapi leuwih ngora. Sampurason. Kang Asdur. Ceuk anu di luar uluk salam tuluy ngageroan ka si Asdur. Yang tasaha anu ngageroan? Paling oge si Pendul eta mah ambu. Rek nyamper lalajo wayang. Walon si Asdur bari ngahuapkeun sasagon. Nah wayah ki wari geus nyamper. Apan engke wayang mati peuting? Nya atuh da jauh ambu ka ditu teh. Jadi inditna kudu wayah kieu. Walon si Asdur jung cengkat koloyong leumpang muru kana panto. Kolotrak berai panto dibuka. Breh katempo aya saurang jajaka anu keur ngajanteng nangtung. Ayu atuh Kang. Lain rek lalajo wayang. Ceuk eta jajaka nu ngaranna teh si Endul. Hayu tapi keheula. Rek nyokot heula jaket bisi tiris engke peuting. Tapi akang geus mandi acan. Nya enggeus mandi mah tadi. Piraku si laing teu bisa ngabedakeun apan dewek teh geus sakieu kasepna siga Arjuna. Tapi Arjuna mecung. Jempe sia Pendul, ke daguan dewek rek ka jero heula. Ceuk si Asdur tuluy ngaleos asup ka jero imah. Kebat ka kamar gap kana jaket anu ngagantung dina paku rap dipake. Gap kana sisir sedot nyisiran. Sanggeus katingali rapi, sup sisir ka jero saku calana. Si Asdur guragiru kaluar ti kamar kebat muruka indungna anu kakarareng semeresan kadaharan. Ujang rek ini ayeuna lain? Tanya Ambu Saidah bari melong ka anakna. Nya ayeuna we atuh Ambu, ngarasal se di jalana. Jawab si Asdur kop kana wajit nyokot sarau, sup kana saku jaket. Kop jang ari erek mekal mah. Mawa atuh jeung anu sejena wadahan kana kantong keresek.
Sakalian jeung keur batur ujang. Haroream ridu ambu. Nya kajon teuing atuari embung mah. Tembal Ambu Saidah bari nutupan keler anu eusina geus pinuh. Jang ari tadi talatah Bapak Hidap. Geus ditepikeun ka si Juned. Nya puguh we atuh Ambu, beres pokona mah. Nya syukur atuari geus mah. Lain kunanaon ambu mah sok bisi ujang poho. Moal teu ngambek geura si Abah. Teu atuh Ambu teu poho. Ambu abdi bade permiosnya. PKD turek indit mah. Tapi kade kudu hati-hati di jalan. Komo ari balikna peuting mah ulah sorangan. Antaran bisi aya nu megat. Ceuk Ambu Saidah mere papatah ka anakna. Moal Ambu, da loba batur. Tapi Gus bebeja acan ka Bapak Hidap. Acan? Geuning ka mana si Abah oge eueuh? Sigana keur kapancuran, bisi sore teuing bejakeun we lah ku Ambu ka si Abah. Ceuk si Asrur terus ngaleos ninggalkeun indungna. Ningali kitu si Ambu ukur olohok. Si Asrur gura-giru kaluar nyampeurkeun ka si Endul anu keur ngadagoan. Ayo Dul. Ya hayu Kang. Walon si Endul teu loba carita. Geus kitu mah bral duanana miang ninggalkeun eta imah. Maksudna rek lalajo wayang di lembur leuwih liang. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.